Nabi narima wahyu. Wallahu alam kumaha katampan ku Kangjeng hanya Kangjeng nu ninga. Dijabarkeun ku Kangjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan. Ayalah di asbabun nuzul. Butuh eta, jol ieu, butuh eta, jol ieu. Ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu. Nu katampa ku Kangjeng Nabi naon mah? Bila harbin wala sautin. Dua huruf, dua suara. Haju eta dijabarkeun ku Kangjeng tarjamahan Quran eta tarjamahan wahyu. Can kaharti Quran ditarjamahkeun deui ku bahasa Kangjeng. Hadis bahasa hadis ge hese dihartikeunana. Innamal a'malu binniyat, innamal ilmu binniyat, innamal syai' binniyat. Macam-macam terus bae tina innamal a'malu binniyat. Terjemahan. Jadilah kitab ge can kabaca kene. Kitab ge teu kabaca kene urang mah. Can ngaji amil, can ngaji jurumiyah mah hese bae. Can ngaji eta mah hese. Terjemahan. Jadilah majalah. Jadilah koran. Terjemahan. Diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an. Aya hurufan buarima, aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam. Sababan linaqlil ilmi. Kama annal ilma sababun lahu bi'alamil huruf. Kangjeng Nabi nu mantak dingaranan kolam, sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu, horeng Kangjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf. Nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal. Mindahkeun ku Kangjeng Nabi. Haram zina, haram mabok, haram bersentuhan jeung lain mahram. Wajib salat, wajib puasa, wajib haji. Kangjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi. Masyaallah karim. Sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi, urang deket ka Kangjeng Nabi, loba urang meunang nyadapna. Nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara. Makin deket ka Kangjeng Nabi, makin loba ilmu nu disadap. Makin loba nu kurang didakwakeun. Moal anggeus ilmu Kangjeng disadap urang. Kitu kene ilmu wali-wali Allah moal anggeus. Dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan Kangjeng Nabi mindahkeun ilmu tina wahyu kana alam huruf. Kuari urang ge nyadap ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng uswatun hasanah. Makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi. Lobakeun maca sholawat ke urang menang ilmu laduni. Laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge. Engke ge jul-jul ilmu teh. Teu karasa urang. Pokona mah bakal ku Gusti Allah dibere ilmu malam ya. Man amila bima alima allamahu Allah ilmu malam ya. Ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu-ilmu nu nyana can nyaho. Laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji ka guru, ngandelkeun urang mutolaah, sakumaha sih lobana moal bisa. Tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah, tinggal nyomotan trot. Atuh ku Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur. Salah. Eta kena teh salah padahal urang can ngaji can nyaho. Can nyaho mari laduni. Nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan. Ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian hukum make muatan pilkada ka nyahoan. Ieu muatan partai ka nyahoan. Ieu muatan organisasi ka nyahoan. Ieu muatan ria atuh ka nyahoan bae. Di mana eta? Hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni. Yo laduni nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak dingaranan kolam
wajah tasmiyana sakumaha kolam sok mindahkeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindahkeun ilmu di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ka alam urang wari hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wajeng kumaha ge Imam Syafi'i ngarang al-um jeung berbagai kitab atuh eta ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi wah ti Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nyana ngarang magoldi nyana ngarang magoldi geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang ku nyana magoldi ya Allah ya Rabb artina magoldi teh loba jasa ilmu nu hendeuk dikaluarkeun ku nyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kependak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam keke sakene ieu saha kasepan Ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punya langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belakang tuset Kangjeng Nabi teruskeun nulis langsung udah jagat sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur kita kaya banget wah raja setan nu ngarang burdah eta lain lalaga Haji Pendi kemari ieu batuk terus bae punya obatan ngimpi kapage jeung juri ya Allah udah ngaet pake parah dipilih kapage jeung Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh ku sebabnya nana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan oh maca sholawat mah empat nyana ge Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum oranganan di jerona mah berkat itu mal beres baca sholawat ke situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres oh macana mah hebat kutub robani ana di jerona mah berkat awal beres tuh deketan Kangjeng bakal dibere nah langsungnya nanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim inta zakuri jiran bizi salami mazadada manjara min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazomkeun make bahar basit sabilun bailun musafilun katilu kudu dinazomkeun kaopat kudu nyaho artina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngaranna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana kagenep kadalapan kudu macana bari itu naon sila atau nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta dipenuhi dibaca ku urang geus berkaromah lamun geus berkaromah sekecap nyata hayang naon ya Allah ya Rabbi abdi hayang apansa ujianna harita kene katabraknya ku apansa aduh ya Allah ya Rabbi eta lain lalagaan eta Syekh Khuriyuti anu nyarahan itu nang burdah ngimpi deui bae disarah Imam Khuriyuti eta teh nyarahan teh sambarangan
ceknya ieu lamun teu disarahan moal kaarti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih. Majaz kinayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan ku nyana hiji-hiji kalimat dan terus pamaksudanana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat teh teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna ulah hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu maksudna nama tepi hiji kulasana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk cekna ko ieu beda amat jelema seungit ngailiwi nya hebat ngapoara barang cekna teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulan karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus cek kalarupana hebat cawadit eta ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah geuning mangmotolahakeun hasil langke ka mamakeun ka dieu di samping teu kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae di mutolah ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teu eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup edak jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai diinum ku nyana lak-lak ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun keneh montok ilmuna pohara jasa ih lain lalagahan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bukan sentimen deh sih mah aduh kulanya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pendi mah kok aja bian bae pannya nama ini ada sentimen ya nama mah asal kula ngimpi bagus nya nama ti lo ka bawa heran pernah ngimpi ka bangijeng seorang wali nya nama teu aja ka bangide jeung nya eueuh can orang bae ka bangijeng wali jeung ulama nya aya can orang berarti wallahu alam tah mapangjabarkeun we pokona aduh lamun kitu mau naik ka gunung jeung nyana bener pernah ragak nyana nu ragak kula mah teu